Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bala wargi sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina saluran pamedar basa Sunda. Saluran anu medar perkawis basa Sunda, sastra Sunda sareng budaya Sunda katut pangajaranana. Dina edisi anu ayeuna simkuring bade medar perkawis paribasa Sunda. Bahasa Indonesia nama peribahasa bagian tina pakeman basa sami sareng babasan. Namun satu acana simkuring bade nganuhunkeun kasugri anu parantos keras sarumpaheun ngalongokan ieu saluran. Komo upami ngasubscribe teras maparin kamandang dina kolom komentar di handapeunnanya teras deui ngabagikeun ieu saluran kanu sanes supados langkung seueur anu tiasa ngalap mangpaatna tina ieu pedaran. Mudah-mudahan wae atunya sasieun sabeuneureun mah aya mangpaatna. Wangenan paribasa urang baca we nya ku simkuring supados henteu tag tog teuing. Paribasa teh kaasup kana pakeman basa nyaeta babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup ngawangun hiji omongan runtuyan kecap atanapi ungkara anu geus puguh entep seureuna geus puguh surupanana geus tangtu pok-pokanana eta nu mawi disebut pakeman basa teh nya. Bedana jeung babasan upami nilik kana wanguna paribasa mah mangrupa kalimah mangrupa ungkara minimal klausa lah lain kecap lain gabungan kecap atawa prasa saperti babasan tah ieu bentena paribasa sareng babasan teh. Paribasa mah ungkara omongan kalimah. Ciri-ciri paribasa hiji paribasa sipatna ngabandingkeun ngupamakeun jeung mapandekeun. Namina oge peribahasa perumpamaan bahasa Indonesia mah ngupamakeun. Kadua paribasa teh omongan anu hartina lain harti sajalantrahna. Sanes harti saujratna tapi anu dianggo harti injeunmanana. Tilu paribasa teh kalimah anu teleb sarta anteb kana hate nu diajak nyarita. Kalimah disebatkeun paribasa teh kalimah ungkara omongan anu teleb sarta anteb kana hate nu diajak nyaritana eta. Paribasa henteu bisa dirobah dikurangan atawa dileuwihan sarta dilemeskeun kekecapanana sabab geus pangrupa wangun basa anu geus matok pakeman. Matok teh geus pakeman basa eta teu benten ti babasan dina lesan nya mah. Papasingan paribasa ditilik tina maksudna paribasa teh bisa dipasing-pasing jadi 4 golongan nyaeta paribasa wawaran luang, paribasa pangjurung laku hade, paribasa panyeram lampah salah sareng paribasa pepeling. Ieu anu sok diwulangkeun ku Bapak sareng Ibu guru di sakola-sakola upami nuju ngabahas nuju ngebedar paribasa diantawisna ieu. Urang guar hiji-hiji. Paribasa wawaran luang. Paribasa wawaran luang nyaeta paribasa anu eusina ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masyarakat sarta mangrupa bahan babandingan pikeun laku lampah urang. Geus lumrah geus biasa kejadian di masyarakat.
Maksudna teh contohna ayakan mah tara menang kancra. Maksudna usaha anu modalna leutik mah moal menang keuntungan anu gede. Ayakan pergi ngayak sekalian nyair para sadadek apal kancra. Kancra teh lauk walungan sapertos lauk emas. Sapamili sareng lauk emas mahnya kancra. Di Kuningan aya kancra, masih kena aya kancra. Sapertos anu aya di Cibulan eta jenis kancra. Eta teh lauk anu kacidarawasna ngan gede tanagana gitu. Saterasna bebek ngoyor di sagara rek nginum neangan cai. Maksudna lubak libuk loba harta duit tapi teu bisa make lantaran lain hakna. Duit loba ngan rek hese rek barang duit lain anu hakna. Saterasna buburuh nyatu diupah beas. Maksudna menang dua keuntungan. Nyaeta diajar sakola bari menang beasiswa. Waragad eta buburuhnya tuh diupah beas ta eta nya. Anu sakola menang beasiswa. Jati kasilih ku junti ta ieu mah paribasa sering kakuping ku urang oge sadidina masih kena sok aya. Maksudna menak kaelehkeun ku somah atawa pribumi kasedekeun kahirupanana ku semah. Salian teh eta oge aya ngalegaan. Maksud jati kasilih ku junti teh boh kahirupanana boh budayana. Kadepan ayeuna mah sering anu nyebatkeun kade tah budaya Sunda teh ulah nepikeun ka jati kasilih ku junti. Eleh ku budaya semah anu datang ka dieu pandeuri poho kana budaya Sunda mah eta teh jati kasilih ku junti. Nah, jadi salian ti kahirupan oge nya tina budaya kesenian tina sagala rupi we kitu nya. Mungkin tina politik oge sami tah ulah dugikeun ka kasilih ku junti. Jati ulah dugikeun ka kasilih ku junti. Saterasna jelema sok keuna ku owah gingsir. Maksudna umumna jelema mah sok robah tangtunganana tara kuat nahan gogoda. Ya umumna jalmi nya pami dina babasana ge aya pindah pileumpangan disebatna. Padah ayeuna mah geus ceneng, padah ayeuna mah jadi pangkat, tungtungna mah keuna ku owah gingsir. Beda baheula somea darede ayeuna mah teu sirikna lak cangkeng dina kelek ada. Jelema sok keuna ku owah gingsir. Saterasna mapatahan ngojay kameri. Maksudna mapatahan ka jelema anu leuwih loba kanyahona jeung pangalamanana. Aya meri mah apan ti barang lahir oge geus bisa ngojay. Ieu sami sareng paribasa mapatahan naik ka monyet. Mapatahan ngojay kameri. Saterasna sagalak-galakna macan tara ngahakan anakna. Maksudna sakumaha beungisna indung bapa moal tega ka anak. Moal nepi ka ngabinasa atawa nyilakakeun anak. Upami teh mah aya indung bapa anu tega nyilakakeun anak, ngabinasa anak. Hartosna meureunnan leuwih-leuwih ti macan nya, leuwih-leuwih ti sato. Lajeng agul ku payung butut. Maksudna tumerap ka jalma taya kaboga tapi mindeng nyaritakeun yen manehna teh turunan menak baheula. Agul-agul pedah terah menak. Agul-agul kana kamenakanana nu geus aya hartina. Jadi kalau sesate ngomong we. Yuh apan kieu-kieu teh mang teh turunan dalem anu dalem anu apu putra dalem anu
Apu Putra dalam sekali baheurina urang maneasan gitu. Terus paribasa pangjurung laku hade. Paribasa pangjurung laku hade nyaeta paribasa anu eusina pangjurung pikeun milampah kahadean. Bisa dipihelaan ku sakudu, bisa oge henteu. Contona ari di arah supana kudu dijaga catangna. Maksudna lamun aya barang anu di arah hasilna kudu dipiara nya gitu. Contohna ieu mah anu caket walahnya anu kagungan angkot apana teh sok diara hasilna unggal dinten anu anu kagungan angkutan umum, kagungan bus, dinten kedah dipiara nya dipiara leres-leres kitu deui anu kagungan ojek sareng sejabina lah. Saterasna kudu ngukur kana kujur nimbang kana awak. Maksudna sagala rupa tingkah laku kudu luyu jeung kaayaan diri sorangan. Ulah sok nahap-nahapkeun maneh gitu. Kapungkur mah sok kitu nya sepuh nyedotna teh. Ye ujang kudu ngukur kana kujur nimbang kana awak. Maneh teh saha? Itu teh saha? Gitu. Teu pantes maneh ayeuna ngadeukeutan manehna gitu ya. Jadi kapungkur mah kitu teh keur zaman usum nyaeta teh usum agul kamenakan. Saterasna kudu tungkul kajukut tanggah kasadapan. Maksudna kudu junun ari digawe ulah kabengbat kun lain-lain. Tresna mah da sanes digawe wungkulnya sakola kitu kedah junun. Digawe sanes digawe di kantoran we digawe naon we kedah junun kudu tungkul kana jukut kudu tungkul kajukut tangah kasadapan teh eta. Maksudna lajengna leuleus jejer liat tali. Maksudna gede tinimbangan sabar darana henteu getas harupateun tara babari ngahukum. Getas harupateun teh babari ambak angeus-angeusan bari babeakan anu mawi kapungkur mah dina acara pernikahan sok aya meuleum harupat. Harupat 7 dihijikeun ditalian ku kanteh kantehnya. Teras ku panginten dicepengan dibeuleum ku ieu ku panginten pamegetna teh. Maksudna mah meuleum eta ngaleungitkeun sifat getas harupateun simbol eta simbol supaya ulah getas harupateun ayeuna mah tos caranya pami aya di upacara adat meuleum harupat teh mentaskeun harupat teh carang upacara adat perkawinan ya meuleum harupat saya biasana sok aya tambihna teh ngoku dulur yeuh kapamingpin biasa namanya ari jadi pamimpin mah kudu leuleus jejer liat tali naon landung kandungan lair aisan landung kandungan gitu ya. Nyata maksana mah kitu tah. Ulah babari percaya kana naon? Kana omongan ti ditu ti dieu anu can puguh datangna teh juru bisik gitu. Saterasna maot ulah manggih tungtung paeh ulah manggih beja. Maksudna urang sing bener waktu keur hirup ameh henteu jadi omong batur ari geus maot. Omong batur kagorenganana urusnya apan salahna mah teh kenging tah upami ngomongkeun awon kanu tos teu aya salahna mah. Tapi da sok ateur we biasana upami aya anu nuju hirupna naon eta kitu tah ditungtungan ku hal-hal anu memang ditungtung teh manggih beja teh gitu. Saterasna mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih, mun teu ngoprek moal nyapek. Maksudna lamun teu usaha atawa teu digawe moal boga dahareun gitu.
Jadi biasa mah henteu lengkap siga kieu cakapeh je mun teu ngakal moal ngakeul tos kitu nya. Mun teu ngarah moal ngarih apa ngarih barangkali ayeuna mah sigana mah tos carang nya ngarih nyangu nyangu ngarih nyangu ngagigihan ngagigihan terus ngarih ngarih ngagigihan ngarih eta ayeuna mah da nganggo magic gear bae rata-rata teh tos jarang anu ngarih teh mun teu ngoprek moal nyapek teu ngoprek di dieu sana saratosna teu ngoprek teu puguh nya teu rancage rancage teu kreatif gitu nya mun teu kreatif teu moal nyapek jadi kedah kreatif kedah rancage gitu. Saterasna pindah cai pindah tampian ieu sok aya nganggo kudu dihareup kudu pindah cai pindah tampian urang teh kudu pindah cai pindah tampian maksudna kudu ngaluyukeun diri kana adat jeung kabiasaan di pangumbaraan henteu tukuh mawa adat jeung kabiasaan di tempat asal ieu kanggo semah atanapi urang anu bede ngumbara biasana papatah sepuh teh eta kade ujang kudu pindah cai pindah tampian nya da beda adat di tatara Sunda jeung di peuntas mah ulah pindah cai dibawa tampianana cenah gitu ya. Kitu deui anu sumping ka urang ka tatara Sunda. Anu aya ka tatara Sunda kudu daek pindah cai pindah tampian. Ulah mawa adat kebiasaan di lemburna di ditu. Dar bawa di dieu pake di dieu nya henteu nyambung atuh. Saterasna paribasa panyaram lampah salah. Paribasa panyaram lampah salah nyaeta paribasa anu eusina panyaram sangkan ulah migawe pagawean anu matak rugi. Boh keur di sorangan, boh keur batur. Ieu ge sami paribasa ieu ge aya anu nganggo kecap ulah, aya anu henteu gitu nya. Mung biasana tiasa nganggo kecap ulah oge gitu. Contona cul dog tinggal igal. Maksudna ninggalkeun pagawean pokok tuluy ngalakukeun pagawean anu teu perlu. Ta ieu tiasa nggo ulah cul dog tinggal igal atuh. Ongkoh ka dieu teh arek ngapalkeun, arek diajar, hayo we kalah ngaloprek HP. Usum HP ayeuna mah. Lajeng moro julang ngalepaskeun peusing. Maksudna ngalepaskeun anu geus aya lantaran hayang meunang anu leuwih bari jeung can karuhan. Nah ieu urang sok hayang leuwih wae nya aya paribasana dina basa Sunda teh moro julang ngalepaskeun peusing. Apal badak ayeuna mah teu apaleun kana julang. Kana peusing jarang nya nu apal. Julang manuk julang anu pamatukna badag enggang belum di bahasa Indonesia mah enggang teh manuk julang katanya di urang mah peusing jarang dina apal kana peusing tapi masih kana aya peusing ayeuna mah peusing anu kabeukina eta naon sireum peusing mah tah saterasna ulah ngukur baju sasareg awak. Maksudna ulah ngajen atawa nganilai batur diseroakeun jeung diri sorangan. Ku ukuran urang ulah ngalai batur mah nya ku ukuran batur we, batur. Da benten atuh unggal jalmi pan benten. Benten sifatna, benten naonna, benten teh aya jalmi anu sami nya. Jalmi mah aya ge anu hampir sami mah seueur. Sami-sami mah teu aya. Buktosna naon? Sidik jari aya mang juta-juta sidik jari eta duka sabaraha miliar jalmi sidik jari teh anu sami pan. Ta kagungan Gusti Allah teh sidik jari memawi ulah ngukur baju sasareg awak di Sunda tos aya eta.
ulah ngepel ngahuapan maneh. Ngepel ngahuapan maneh teh nyaeta maksudna nyeun aturan anu nguntungkeun pikeun ka dirina sorangan. Biasana pamimpinnya gitu. Dari rakyat mah di mana nyeun aturan. Tak jadi mun jadi pamimpin teh ujang ulah ngepel ngahuapan maneh. Tak sepuh kapungkur rok itu ulah ngepel ngahuapan maneh. Eta nyeun aturan anu nguntungkeun pikeun ka dirina sorangan. Oh, majarkeun teh cenah untuk kepentingan rakyat. Keur ngawangun kunaon ujung-ujungna apa lain ngalap peperet nantina proyek gitu. Eta ngepel ngahuapan maneh di antawisna. Goong nabeuh maneh. Maksudna ulah muji sorangan. Ieu osok ieu tambihan ulah goong nabeuh maneh. Di sepuh Sunda Kapungkur mah teu kenging goong nabeuh maneh teh muji sorangan. Goong nabeuh maneh bujang-bujang kitu. Goong sabakarya ge apan teu ieu kirang sae teu diondang teu naon urang datang padahal mah teu kitu nya ari ayeuna mah da silaturahmi we urang teh ulah goong nabeuh maneh tapi aya saena aya warna teh goong nabeuh maneh teh da ari usum kampanye mah puguh goong nabeuh maneh seueurna anu hoyong jadi wakil misalnya maneh pami teu goong nabeuh maneh moal anu milih ngeunan kitu nya digana mah di DPRD urang seueur urang batur teh batur pamina gitu nya. Batur paling teh geung naboh madehna meureun gitu, panginten gitu. Marebutkeun balung tanpa eusi. Maksudna madukeun perkara anu taya hasilna. Ya sami sareng dina bahasa Indonesia mah memperebutkan pepesan kosong. Di urang ya aya disunahkeun jadi marebutkeun paisan kosong gitu. Memperebutkan pepesan kosong. Tuh, marebutkeun balung tanpa eusi. Apa balung? Balung teh tulang sanesna mah. Balung teh tulang. Tulang munding, tulang tapi mun balung teh eusina teh sok aya eusian ningan nya. Raos dikecrokan ningan teh. Tanu eusian mah teh kari tulangna we wungkul gitu. Bagian gogog gitu. Biasana. Salasna ulah nyengsirikeun upih ragrag. Maksudna ulah ngageuh-geuhkeun kolot anu ku urang sorangan bakal kasorang, kaalaman gitu. Karena mah ulah weh kahiji kurang sopan, kaduana sanu nyao urang namun geus kolot leuwih-leuwih ti anjeunna gitu nya. Tak ulah nyengsirikeun upih ragrag. Ulah ngageuh-geuhkeun, ulah ngaheureuikeun ka kolot anu ku urang sorangan bakal kasoran kayak urang bakal ngalaman kolot gitu lamun panjang umur gitu ge terus deui ngaliarkeun taleus ateul ari ngaliarkeun taleus ateul teh maksudna nyebarkeun rasiah atau kagorengan batur nyebarkeun omongan anu matak nimbulkeun panyerewedan atau papaseaan ayeuna usum ulah ngaliarkeun taleus ateul usum hoax ya hoax eta taleus ateul di antara ayeuna hoax ulah ngaliarkeun taleus ateul hoax di-share dina Facebook bisa di-share dina WA ramekeun padahal can puguh aslina can puguh lereseuteuna berita teh upamina gitu nya teuing menang saha diliarkeun eta teh anu nge-share hoax teh urang saroja ngaliarkeun taleus ateul teh paribasa pepeling. Paribasa pepeling nyaeta paribasa anu eusina nasehat, piulang, atanapi pituah. Contona cikaracak linggang batu, laun-laun jadi legok. Maksudna upama dileukeunan bari junun, sageleurupan we hese oge bakal bisa. Pan aya dongengna ieu mah. Dongengna teh dongeng santri bodoh teh ada cikaracak linggang batu. Tina paribasa ieu jadi dongeng jadi dongeng da urang ge tiasa
ngadamel dongeng-dongeng ngadamel cerita tina paribasa gitu seueur Pak Ahmad Bakri ge kungsi ngadamel anu nu sengit di tina nu sengit di pulang asih dibalikeun jadi nu asih di pulang sengit nu sengit di pulang asih ya tadina pan nu asih di pulang sengit asli nama nu sengit di pulang asih teh pamidina bahasa Indonesia mah eta teh hartosna eh, air susu dibalas air tuba gitu nu sengit di pulang asih air susu dibalas air tuba dibalikeun jadi nu sengit di pulang asih saya eta nopalna dah dibaca tah barudak mah sakola salajengna ilmu tungtut dunya siar sukan-sukan sakadarna maksudna eta teh padoman hirup keur urang hirup kudu bari nyiar ilmu nyiar dunya pikeun kamaslahatan jeung kaselamatan dunya jeung akhirat sarta kudu siniger tengah ulah sukan-sukan gitu nya ta eta ieu ilmu tungtut dunya siar sukan-sukan sakadarna lajengna uncal tararideun ku tanduk hartosna pangarti atau ilmu moal matak ridu malah loba gunana lain loba deui aya gunana ilmu mah dipapandaikeun kana uncal tararideun ku tanduk aya gunana jadi mawa ilmu mah moal berat aya paribasana ilmu mah moal berat mamawa ilmu mah moal berat mamawa beda jeung mawa pakaya mawa harta jaba sieun jaba naon loba ka sieun tah eta paribasana uncal tararideun ku tanduk hade ku omong goreng ku omong maksudna sagala rupa perkara biasana dianggap hade atawa goreng ku batur gumantung kana caritaan urang atawa kana basa anu dipake ku urang ieu basa teh perkawis basa di urang aya ayeuna non paribasa sigana mah basa teh ciciren bangsa bahasa mencerminkan bangsa itu tina bahasa Melayu ya bahasa mencerminkan bangsa jadi bahasa teh ciciren bangsa teh dua hartosna kahiji mun bahasa teh mun bahasa Sunda eta ciciren urang Sunda kudu mar bahasa Sundana anu kadua secara pribadi anu basana sae lemas naon eta jalmina oge cigana mah benten ti kitu beda jeung basana anu garihal anu kasar wah mun binatang kabeh araraya gitu ya lebih ti kitu lah bukan namanya jadi eta basa teh ciciren bangsa ya sami sareng hade ku hampir sami dina hiji hal sami sareng hade ku omong goreng ku omong saterasna indung tunggul rahayu bapa tangkal derajat maksudna indung bapa nu ngalantarkeun hirup indung bapa anu ngalantarankeun hirup aya dina kamuliaan jeung kaberkahan kudu ngajenan tur ngestokeun ka indung bapa salajengna ieu kabeurean mah lain tanapi tara ku tulang munding tapi ku cucuk peda maksudna biasana kacilekaan teh dilantarankeun ku perkara leutik anu henteu diperhatikeun nu matak ulah mukahaan karena urusan leutik ya leutik gitu ulahnya sahanu terang da cek paribasa oge cek kolot urang baheula kabeurean mah lain ku tulang munding tapi ku cucuk peda lajengna kaharep ngalah sajeujeuh ka tukang ngalah sajengkal maksudna hirup kudu ati-ati make hitungan kudu aya perhitungan segala rupa oge nya kaharep ngalah sajeujeuh ka tukang ngalah sajengkal ngawahan teh merek ngajeleng sok ngawahan nya tah
di antara orang rek aja ngawahan heula ngawahan jeleng gitu. Eta oke perhitungan nepi moal ka tukang ngalasa jengkal teh ngiker gitu ngiker pi nepi moal sajeujeut gitu salajengna kajen pait heula amis tungtung manan amis heula pait tungtung tah ieu maksudna leuwih hade papaitan teh heula tibatan goreng tungtungna segala bae kudu papaitan naon teh ieu eh non papatah pituah dina paribasa anu aya dina basa Sunda masih keneh seueur benerna contohna wae eh tamiang meuli kabitis pan eta tamiang meuli bakitis rek nyilakakeun batur tungtung nama cilaka mali kasorangan gitu seueur lah kawas kuda leupas ti gedogan cenah gitu kuda leupas ti gedogan teh jalma anu wah kacida pisan bebasna kulantaran geus eueuh anu ngahalanganana dipaparitkeun we duh saya teh mah budak ari geus eueuh bapana mah kawas kuda leupas tina gedogan eta janten masih keneh seueur babasan paribasa paribasa nya paribasa anu dipapandekeun kana anu tadi teh mangga eta pelarian aya tah seueur saleresna balawargi dina paribasa oge sami sareng dina babasan anu dianggap perlambangna teh rupi-rupi nah, aya sasatoan tadinya seperti adean ku kuda beureum eta pan sagala kelakna macan tarenghakan anakna eta pan sasatoan anu diieukeun teras tatangkalan jati kasilih ku junti eta tangkal eta tangkal bungbuahan dipi amis buah gintung kan seueur eta perlambang dina paribasa bungbuahan barang pakakas naheun bubu pahareup-hareup eta barang pakakas tuluy agul ku payung butut eta pan agul ku payung butut patempatan kitu babagian awak oge itu ada kakurung ku iga pan aya patempatan upaminanya baheula ngalingling pasir ayeuna ngalalang pasar pan eta patempatan eta paripolah jalmi aya anu burung di angkungan anu edan di kendangan gitu kan ta kejadian alam anu tadi cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok eta kan kejadian ada alam teras deui cai ti hilir mah kumaha ti girangna anu maksudna rakyatna kumaha pamimpinna sok nurutan naon-naon anu dilakukan ku pamimpinna gitu rakyat mah gitu hal tah ieu seueur keneh anu teu acan kalebetkeun kana perlambang dina paribasa malih lalosan simkuring mah asa teu acan aya anu ngaguar paribasa dumasar kana perlambangna gitu ieu kaitan periogi hal upamina wae kalebet ka mana nya nepakeun jurig pateuh teras deui seueur manayangan jurig teu kadeuleu cenah ban eta aya paribasa kitu engke urang guar dina padaran anu salajengna nya perkawis perlambang dina paribasa balawargi sadayana rupi namung sakitu wae ti simkuring dina padaran ayeuna teh urang lajengkeun perkawis paribasa masih keneh aya sabaraha bagiannya perkawis pakeman basa perkawis paribasa we bertos perlambangna teu acan deui perkawis naon patali sareng basanya purwakantina duh seueur pisan eta purwakanti naon wae nu aya dina paribasa teu acan ke upami ngaguar kana ajen inajena
inan dijenenan wae tacan upami dipatalikeun sareng asal usulna gitu. Asal usulna engke teh. Kira-kira ieu paribasa di kalangan mana lahirna, di kalangan mana lahirna gitulah. Sapertos dagang pinangka Cirebon gitu, coba paribasa kitu kan. Dagang jarum ke tukang gendong, ngajual jarum ke tukang gendong gitu. Aya paribasana. Uyah mah tara teh es kaluhur sana. Uyah mah tara teh es kaluhur. Tah eta teh eh, sami sareng teng manuk teng anak para kukuncungan mung aya bentenna ari paribasa uyah mah tara teh es kaluhur dilarapkeun eh, kana hal anu negatif ya. Kebiasaan adat kolotna anu tapi ke anakna tapi anu negatifna anu gorengna eta mah disebatna uyah mah uyah tara teh es kaluhur upami teng manuk teng anak para kukuncungan eta mah positif bakat anleh kapinterannya tah eta mah teng manuk teng anak para kukuncungan kade ulah paliron sanes kuda naon bilih aya nu apaleun ke jadi geugeuy digeugeuikeun gitu aya budak pinter nyanyi misalkannya uh, bapana pinter nyanyi atau mana pinter nyanyi atuh da uyah tara teh kaluhur yes sanes kitu eta mah upami aya budak anu upamina ieu mah contohna budak tukang mabok bapana tukang mabok nembe teh mangga disebutkeun uyah mah tara teh kaluhur upami budakna pinter nyanyi kumargi sepuhna pinter nyanyi mah nyanyi bakatna sae nyanyina sae pinter maeng bal sepuhna budakna pinter maeng bal eta mah kan positif saya mah teh sebat ge udah teng manuk teng anak para kekuncungan jadi hal-hal anu sarupa kitu anu insyaallah kapayun ku sim kuring di Pedar rupina mung sakitu bae atuh sim kuring urang patepang deui dina Pedaran salajengna hatur nuhun kana perhatosanana sakali deui sim kuring da dihapunten bilih aya kalepatan aya anu kasaleo anu kacaletot aya ucapan anu kirang merenah hapunten anu teu wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh